ku nembe panggi sareng salira manis imutna sae rupina ku hoyong kenang duh aduh saha namina salira kagungan saha kasep teh kabina bina aduh 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 saha anjeun saha 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 duh saha saha apung anu bageut nemi mana 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 di mana apung deui anu bageut lembur anjeun hoyong terang ka bumina naha saha nu gaduhna saha anjeun nembe panggi sareng salira saha anjeun manis imutna
kunembe depan anu mana kunembe panggih anu bagel sareng salira anu mana saha anjeun manis emutna anu mana sae rupina kuhoyong kena anu deui anu bageun saha anjeun duh aduh saha namina salira anu kagungan saha anu kasete kabin aduh aputra panganten pamegeh saha anjeun dosa neng putri panganten istri saha anjeun Kang Amit anu mana Bu Uti anu bager serangan Bu Omay anu bager Ibu Uti, Ibu Oma mangga urang Ibu Uti sasarengan majangkeun seni kagungan Ibu Uti seni kagungan aya cenah Ibu Uti kaayaya anu mana ayaya anu bageun oyong disawe laguana aturan ayaya aturan cobi kapayun ayaya anu bageun sawer laguna aturan ayaya diantos mere mawe kesasama ayaya lakuni jami utama kanggo ayaya lakuni jami utama ayaya kapayun heula ayaya jadi patokan agama ayaya kapayun sapanjang mah ayaya ulah calik wae sapanjang urang kumalar ayaya ulah calik wae kapayun heula ulah kenanya istiar ayaya anu bageun nya istiar atur nuhun ayaya ilmu tuntut Ibu Uti Ibu Uti dunia siang
awon kudu disinglang sapanjang orang kumelar olah kenatnya istiar pamit sadere kapian bageng olah kenatnya istiar Bapak Amit Bapak Hajat ilmu tutunya siar Pak Amit dunya siar Pak Amit nu awon wajib bising lah geningan Pak Amit deui anu bageng atur nuhun Bapak Amit ilmu tut Ibu Amit anu bageng dunya sia no awon wajib disinglang no awon Ibu Iul anu mana Ibu Iul wajib disinglang Teh Iul aya Teh Iul apayun ngolilingan sisi cai Teh Iul no herang cai talaga aturan kanggo Teh Iul urang si eling ka diri Teh Iul anu mana ridonya loba gogoda sol Teh Iul hayang kapacok kuluna Teh Iul anu mana Teh Iul olo pitas ku baturna kapayun Teh Iul olah katungkul kudunya Teh Iul sing getol amal jariah Teh Iul anu mana ngolilingan Teh Iul anu balalageun sisi cai atur nuhun Neng Iul Neng Sari anu bageun urang eling kana diri Teh Sari Teh Lilis teh anu mana Teh Lilis anu bageun Teh Lilis kapan Ibu Omai baca Ibu Omai anu bageun anu mana Ibu Omai anu bageun sawer laguna sor ka Ibu Omai diantos Ibu Omai deui Ibu Omai anu pambageurna Teh Omai kipi nggak kipi dai saya Ibu Omai hatur nuhun mama ngulilingan Neng putri panganten anu galis sisi cai Neng putri panganten loh cai talaga
putri jai talaku neng putri panganten urang eling neng putri panganten kana di dunia orang ubara Ceputra panganten pamageng Ceputra panganten pamageng kapayun Ceputra ayah ngulilingan Ceputra panganten pamageng ayah Ceputra anu bagus atur nuhun bagus anu mah ngalih deui ka ibu hajat anu bagus Teh Meli aya Teh Meli ka Teh Meli anu mana Teh Meli Teh Meli anu mana sor Teh Meli di dunia seueur gogoda Teh Meli anu gareulis ka parayun ka Teh Meli saderek mamah anu gareulis ka parayun sor kapayun cu aya Teh Meli ngibing neng Teh Meli ngulilingan Teh Meli anu sayang sisi jai aya neng Meli anu gelis nuh merah jai naga Teh Meli anu sayang jai naga sok ngibing neng jai pongan kurang eling hatur nuhun Teh Meli urang eling kana diri Teh Neri aya Teh Neri Teteh Neri di dunia mah Teh Neri anu mana loba gogoda aya Teh Neri kuna be tepang Teh Neri deui anu bager kun nembek panggi Teh Neri sareng syalira Teh Neri deui anu sayang bager saha aja sanamin Teh Neri saha namin sareng syalira Teh Neri daya anu sayang nu bageus saha aja Teh Neri aya Teh Neri duh saha namin syalira kagungan saha kasete kapinapin aduh
kasida naon anu dibela jauh gadis saja pakaraja kuda sangka ripuh gek kapaksa anu mana bapak karja kanungan lagu hoyong suka-suka sanajan barisan secara akaraja anu mana datang di aja klang ari aklang ke bawah ombakan ari nindang anu mana akarja sangsara akaraja kongang sorakang duh geningnya hoan pan abdi nuju hiburan saha anu sumping akaraja duh waraktosan buka simpatiya cinta duduluran najana teh unung linglung jalan teh unung luka cinta klang ari angklang ke bawah ombak ombakan ke ari nina teh unung sangsara kongan sorangan teh unung kapiting katojo bulan kekosan bantun di lamping seperti asa sabulan mauna anu bager ngantosan panutan sumping kemana masih mauna jalan Cibulu munang jaga di mandiri mauna anu bager munang jaga Cimangadiri mauna kemana abdinya lu mun mendatung ngeradiri kemana mauna anu bager abdinya lu mauna sepuh abdi benar dekat Cimanggiri papana kiara ditantang mauna anu bager diangkut di dalam lemari masih mauna aturan sing bisa mirak letna mauna anu bager tangtos nak selamat diri kebanjaran kesoreang teh iyo diserangan Kang Mus kahiliran ke Jampang Sari kanggo teh iyo
teh yo anu bagen panasaran can ka sorang geuningan rek naros tepati wangi sepuluh teh iyo ditulat calik teh iyo anu bagen melak popo jeung arayna geuningan melak popo jeung arayana teh iyo kang nus 10 diguntakan moal poho kang nus ka anjeunna ari 10 pas teh iyo anu bageun diguntagan ti ari moal poho ka anjeunna moal poho ka anjeunna teh iyo lemut jauh sok dibalat teh iyo anu mana suka teuing lamun pagi suka teuing lamun pagi kang nus tiba-tiba pegat durinya suka dibeli kopati hari tibatan mah teh yo diserangan kang nus pegat durinya suka dibeli kopati aliling nu mantak nyaring kaleuang nu mantak ringrang ka dia bogo ka ditu bogo ka bogo araya kape ka ditu kumaha ka dia kumaha bakaraja deui anu bagus kasadaya pada bogo ka teh tini nyaah ku bageurna ka bakaraja nyaah ku belana kasih manehna asih ku kumisna kasadaya pada bogoh aduh riweuh aduh riweuh di cia sorangan begang lain kurang ada loba ka bogoh jadi rariweuh Dina lamun
kasaha Pak Idi sebodeng ya mengelis diri badi ampun teuing bapak hajat dangakeun jeung kula aduh Pak Idi siniwa ibu Allah nyangakeun we kanu dipayun sadayana bahasi manobageun geuning teh aya nyatana mereja ngaji sanyana bahasi manobageun orang teu aya nyatana sugan teh bosanyana pahasim deui geuning teu aya nyatana kepayun deui geuning teu aya nyatana kemana atuh kemana hayang panggih dengan jenang pengasap pengasip kepayun lamonaki bau karena pahasi manobageun geuning teu aya nyatana diatos kaya sumping mata kesang ngajeng-ngajeng
geus lawas henteu patepang jadi lamun sugan wae tiduganan Bapak Idi say bobet digoda ku gogong jakang haba aja ke barang mangga orang sangakeun dina lagu Serat Sari. Serat salira wungita di tas katampi Pak Haji Nata gantungan Pak Haji Nata anu bageng gantungan Pesangki Seraka tresna sabudara cinta urang Pak Haji Nata deui geningan lepat dugaan mundur pipisan Serat salira dina jajaran kelima Pak Haji Nata deui anu mana unggelan puasa mun gedang midung hati sapu sareng aturan Haji Natanya ngakeun pula sok sieun teka badangan Pak Haji Nata deui papayun deui sangat sayang moalak sangat menak bagja sasaungan anu mana Pak Haji Nata teu naon Pak Haji Nata deui anu bageung geningan kenang naon Pak
Hajina tak sekeluarga mun kitu kepala lira ayak Hajinata lambutan Hajinata deui kapayun heula ngajarin aku berdiri Hajinata anu mana teu inget tegat kamalinaan menggaran Hajinata deui anu bageus urang tepung luhur panggung sutra gelas tengah jalan kiwari gantung wasna imut-imut buka mari tetap surat kamari ayeuna duka kumaha pacar urang berpacu dalam papacangan. jojolati urang kudu di dunia urang mabar balang agama urang bageus salamina jogjalati mauna kapayuna abi longon latina sami ugu abi teh mauna kasepian teu aya anu ngarencangan mauna gula-guli kana sorangan tiris kayak mauna anu mana nungsak pala mauna deui boro-boro anu kegepan sakatu hate sok mauna anu mana
emut ngantos papacangan silih-silih jeung beri silih usapan silih rakula mauna anu manet pisan hati ratu tutuagulan aya mauna jadi pinuh paharpan hahaca sadaya sabingana papacangan bagjana sanes lumayan aya mauna sor ah pauna kapayun yang jolati mauna anu mana urang bodoh eling di dunia urang barang mauna anu mana molangakeun salatingan urang ari jong jolati mauna deui abdi mauna anu ngarene cangan mauna gula-guli ana sorangan tiris kaya mauna hatur nuhun geus sapan boro-boro nu ngatepan hati ratu tutuagulan bapak karaja deui panghareupeun sadaya kami ngalaman bapak karaja ibu umum bapak cangan bagjana sanes lumayan ulah jong jolati teh nini urang bodoh eling aya mama arhan di dunia urang ukara mama arhan anu bageun molangakeun salaminna jong jolati mamah tipe abdi lumukeun aya teh yeyet lamina sami ngagung teh yeyet mamah nasipa abdi teh kasepian teu aya anu ngarencangan mama arhan gula-guling ana sorangan aya mama arhan tiris saya anu ngusapan mama arhan deui boro-boro nu ngagepan sakotu hate sok sungan mama arhan emot wakos papacangan silih-silih mama arhan yang bari silih usapkan mama arhan deui silih rangakuan sono pisan teu aya anu ngarencangan
diri saya anu ngusapan boro-boro ora saja Pak RW asik takang orang duduli orang indah orang sajadu digawikeun para asing abdi malang abdi meneng sok isma dari jadikan para asing tadi jadikan orang duduk Pak RW orang hidup orang saja Pak RW asik abdi mau abdi malam abdi minum atau sok Inggris mah dari jadikan aturan Bapak RW asep sok Inggris tadi jadi ayah cenah Bapak RW asik duduk Pak RW asik orang hidup orang saja Pak RW asik digawikeun Bapak RW asik ulah calik wae abdi abdi malah hatur nuhun Bapak RW asik abdi malah abdi nindeng eta Bapak Said Bapak Jain mana Bapak Jain kapayuna Bapak Jain mana orang Bapak Said ayah Bapak Said orang hidup orang saja Bapak Said ada bagus digawikeun Bapak Jain ayah Bapak Jain abdi malang eta abdi malang abdi minum sok Inggris mah Bapak Jain bumi luhur anu bagus sok Inggris teu dijadikeun aja ing bumi luhur diantos orang malang jumjunan orang hidup pajak ibu miluhu orang saja
sok inggis mah dijadikeun hanya ibu miluhur anu bageun teu dijadikeun orang ulang abah ih bumi luhur abah mi curug luhur abah ih curug luhur paraida orang saja tiga wikeun Ini aturan abah ih curug luhur abah ih curug luhur abdi melang abdi melang tak abdi melang tak abdi minang sok inggis mah abah ih curug luhur tadi jadikeun tadi jadikeun ibu orang hidup orang yang saja Ari abdi melang bapak boing curug luhur abdi melang sok inggis mah sok gali raja si bapak boing curug luhur sok gali raja bapak boing orang hidup bapak boing sisi sok papelurang oo miwah ibunya genduk reaksi baru cuk jadi mali masket hate pokok sasih anu bagus baru aku nyapa gosi diri kena janji apa kosasi anu bager miwa ibu Satya wajah balaka Satya wajah balaka
si anu bager kapayuna haturan wilujeng apa ayah bapak hatur nuhun mudah-mudahan bapak sing awet umurnya banyak sing sehat amin. Tersangka gening tersangka temalire salamin Pak RT hari anu bager mimah ibu ayah cina Bapak RT hari sugan tetep micinta ibu anu bager gening pegang turiatna ayah cina Bapak lurah ibu kapayun mangga wilujeng merejaji sanyana umitini anu bager horeng ukur ngabibitan wilujeng sumping kanggo cep dede sarang sineng kapayun abong cenah kanu hina janji entah jang buktosna aya umit ini kapayun najan aya gergantina moal cara sarang anjeun jamde abong ajen kanu hina PT hari pasti tajam buktosna PT hari anu bager bang bayang di jero korang geninganan umit ini sepuh abdi di jero korang aturan umi anu bager PT hari sepuh abdi kaparayun anu mana umit ini haturan sawer lagun umit ini diki ciran kang uci anu bager diki ciran kang uci kapayun tayati si honeng cina meleweng teh yati anu sayang si horeng ceremele dayati kapayun umitin ni sepuh hati di pikiran si horeng mah kagungan di pikiran pertari anu bager ku abdi mah di pikiran si horeng auci nu bagus pepenedeng kemana mah bapak uci atuh kamar bapak uci anu bager temalire salamin pada kalani tunggu lami
diantos anatos ditagi bapak ngitip padahal dianatos lami diantos anatos ditagi sangka malewat si korengan bepi benyingan si koreng bepi benyingan maga unas sasarangan baca kelama baca kelasa di kegungan kasenian tetoron nana Pak RW Bapak nanu bager selada sama bawa tahapan Kampung Kurma Pak RW Bapak ngadai kotor acara hidup Pura paturaet pinem Bapak RW Bapak ayeuna patepadeui ari kapung kurama paturaet pinem ayeuna patepadeui sarang Bapak Encep anu bager diramekeun duanana ari pamugi Bapak Encep pamugi Gusti nganajar nyalametkeun sadaya kaditu boku Bapak RW Bapak kaditu boku ayo Bapak RW Bapak kabukoh mah Pak RW Bapak ladei kadia kumaha kasadayana sami bogoh ka Bapak RW Bapak anu mana ka Bapak Encep nyaah ku bager ka Bapak Hajat nyaah ku belana kasih manehna asih ku kumisna aduh riweuh abdi teh riweuh riweuh di Cileunga sorangan
Tonga-tonga abdi nyurangan debuna nama Pak RW Bapak Ladeui abdi rayu anu salah panana sorangan aduh aduh abdi Dipayun mangga nyangakeun patepang sono kapiatur. Grup Lanang Banten payung rombongan Lanang Banten
diwenginya patepang diwengi bapak kajan nyangagakeun ye lagu tepang sono hari patepang sareng sim abdi patepang mah sareng sim abdi nyangagakeun ieu lagu eta ngabaturkeun tepang sono patepang sono hari ti rombongan madalu mikir katuran abdi nusoh bos dulau anu bageng ngahaturkeun ieu lagu tepang sono kasadayana tiap bisa para kancang nyanggakeun hiburanana nyanggakeun tiap bisa para kancang. Anjeun lalaki kuring lalaki pada kaharep miboga dirina kembang nu jadi impian tos lami mapais hati duh diri ni cinta